lempang tijang tujuh isuk-isuk. Ni kawaya kieu can nepi keneh wae. Kau ngarain hap. Arak oge ge geus dititah lempang deui. Teu kau jabatan-jabatan acan. Pamali kodol erok lah. Zaman geus modern kieu masih kene ngagulung pamali. Geus indah pamalina oge. Kasih ngapur. Sompral cenah. Teu kudu sompral oge. Jeung nyana dewek mah ludeng. Da lain kakalak sakali dua kali atuh dewek manjat teh. Geus leuwih kana 10na. Malah Mamang Ratu juga. Ragu deui ari kudu salah jalan mah. Apana maranehna teh marawa kompas. Jeung deui manehna teh aya budak kamari sore hijauan teh.
barudak. Nu ngageugeung ieu leuweung teu tarima. Beda uing luaran tangkal kai sapaparan jalan. Ih, balarain teuing. Amit-amit, karuhun. Ieu anak itu ulah diganggu. Ampun. Paraun. Iya. Zaman kesarua canggih kieu masih percaya tahayul. Moal. Nya. Baheula aki dewek ngisi nyarita eunaan pacaduan jeung pamali. Kieu. Jaluk. Ade. Umpamana maneh nyorang leuweung, ulah ki sambarangan. Ulah kucelas-kecelas kana tangkal kai sambarangan. Lantaran aya pacaduan jeung pamali eta teh. Kitu cenah. Ngaranna oge kolot paheula. Sok loba ngagede-gedekeun unsur keleni. Sakitu oge hampura. Lain pedah uing nambalan omongan kolot. Ngan ayeuna mah uing geus kapikir. Naon panah kolot nyarita siga kitu. Jadi kieu. Ulah luaran tangkal kai sambarangan. Lantaran leuweung bisi gundul. Umpamana kasorang hujan bakal aya ulu atawa banjir bandang teh geuning. Eta kulantaran kolot baheula mah teu bisa ngajelaskeun ku ilmiah, atukna mulu gampang. Pamali weh cenah. Ini dia. Ulah nyang unjar hareupeun pantok. Pamali isi nongtok jodoh. Ya. Padahal mah peda nongtok jodoh teuing. Peda we ngahalangan jalan. Ini dia. Ulah ngaganggu tangkal kai eta. Pamali yang bisi benduk. Eyang lucu naon.
anu dia dipakai di naik kuku nih. Wah, lain api aku. Asawing tadi lempang ke lebah dia itu. Tapi nah jauh di dianya. Di tempat anu dia. Nyaan gitu ya teh tempat dia. Horor euy.
Nyana ajaran karuhun urang ngaliwatan budaya uyuh pisan jeung ajaran agama ulah gede hulu ulah sombral kudu nyaan kasasama jeung alam ciptaanna garah hirup pinanggi jeung kaberkahan jaga budak ngora salaku generasi geus teu nincak deui kana ada tetekon kaluhun. Sok omong kana ajaran agama mah geus kakontaminasi ku kemajuan teknologi, mengalungkeun ajaran jeung tatapakan kaluhun. Geus teu mirosea kana budayana, geus teu deudeg ka alamna. Ayeuna atuh alam kiwani geus teu mereka harjaan ka umat manusia lantaran manusia nage geus teu malire jeung ngokolakeun alam maka komongan rusak banjir di mana-mana longsor di unggal tempat kahuruan ngalongkon Duh Gusti mugia anjeun ngahampura ka umat manusia sa dunia. Amin.
janji umpamana bisa keluar ieu leuweung uing baris nyaritakeun sagala pengalaman nu karandapan poe ieu tur baris ngajak sakabeh babaturan di sakola sangkan mikanya alam luyu jeung kumaha dariana kaluhur ngokolakeun alam